Bil jiddi wal muadobah. Masih dina pasal keyeng muadobah ngalanggengkeun himah boga cita-cita. Sabar lilanya aya 3 bulan Palembang geus panen deui. Sakieu ge bubuhan. Berarti nama naon? Oh asoparu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya patawiyani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala Asy-Syaikh Abu Nasrin, masih kene seputar jidwal muadobah dina urang soson-soson thalabul ilminya. Keterangan kasauran Asy-Syaikh Abu Nasr As-Sofar Al-Ansor nadom gini nya teh pasal kalima 17 kabeh teh takan lumayan rada kanal gini. Ya nafsi la turhi anil amali, bisa gitu kami. Ya nafsi la turhi anil amali bil birri wal adli wal ihsani fi mahali wa kullu zi amalin fil khairi muktabit bener wa fi balain wa syu'min kuluzi kasalin. Ieu masih kene seputar urang jelema kedul nya. Judulna ge kan urang kudu keyeng muadobah dina ngadares, keyeng dina cita-cita. Ulah kedua kan wa iya kawal kasalnya awalna tinggal di catatan luhur kasal kedua fa innahu syu'mun wa apatun adimah, bahwa kesal teh kesal kedua kebluk suum eta goreng suum teh wa apatun adimah jeung kabayan anu gede. Tak ieu seputar mapagahan awak supaya urang semangat nya dina matlubnya, dina nyiar ilmu, dina musyawarah, dina urang ibadah, dina urang mutolaah. Sabab lamun teu dididik eta si awak nya hese gitu. Sebab awakna urang mah masih keneh waraheun pas muninga gitu nya, amun teh mabrang nya model domba gitu di mabrang. Jadi lamun teu dicangcang mah
keukeuh beh kitu nya. Kuda oge nya urang ngumpakan kuda ye teu dicangcang mah paur. Mantakan bahasa kudu aya bahasanya. Kudu aya bahasa eta teh nyancang kana nyancang kadali kana awak urang supaya ulah katalanjuran. Tak bahasana ya nafsi ye awak jadi kudu diajak komunikasi, diajak interaksi awaknya ulah nepikeun ka dicuekeun nya teu dibawa ngobrol dibawa ngobrol burung kosna burung nya teu dibawa ngobrol mabrang nya kaos jelema anu eukeun nginguk kuda gitu anu keur numpak kuda kan sok ngobrol maneh cicing sih teh cicing si eta ngobrol jeung kuda ada tukang kuda nya urang ayeuna jelema ngurus awak ya ajak ngobrol we gitu da urang teh keur numpak awak urang ya nafsi ye awak di mana ka mana ayo ibadah kitu nya mun teh mah waktuna ibadah bawa ka ibadah sabab teu dicepretan mah gitu nya teu diajak komunikasi mah teu diajak interaksi mah ya awak mabrang ya, jadi mabrang awak tak wayah nanya la turhi nya ulah ngangke keweah nah eta teh berarti maburkeun sarua jeung ngalepaskeun tambang keweah ya mencara dina urang keur ngangon domba teh mah nya atau ngangon naon anu sok dipake kendaraan teh kitu nya onta atawa kuda nya keun WA teh sarua jeung non merean lah gitu nya jadi ngantepkeun nya mun teh mah eta kuda atawa onta asup kana wilayah anu lain piprakeunana misalkeunana nya keur nyatu gitu nya mabrang weh kana pepelakan batur gitu maksudnya otomatis meureun ku urang teh kudu dicangcang lamun onta mah gitu nya tah lamun jelema mah dicangcangna ku omongan ih awak ari maneh he panon ari maneh he leungeun ari maneh suku ari maneh gitu diajak urang komunikasi sabab awak ieu teh dikendaraina ku urang anu aya nya anu aya urang teh dina jero non ngaran teh nu nguasaina nya ngan padah kitu nya aya paribasa zaukun sorih perasaan nya mentak aya perasaannya disebutna daukun sorih nya sok we lamun urang menta teh mah nya ngalepaskeun eta nafsu perasaan urang bakal jadi teu ngeunah nya di teu ngeunah we gitu misalkeunana kitu nya onta urang nya ari onta urang mah ngeunah kuda urang mah ngeunah da mabrang gitu nya barang hakan we kitu nya non ngadaharan karena perkara anu dilarang mun teh mah pelakan batur gitu nya nafsu urang mah ngeunah kuda urang mah ngeunah gitu ngan anu nalangsa ruhaniah urangna gitu nya anu ngendalikeunana sabab ngantep teu diangon awak jadi awak teh diangon nya kawas kuda atawa onta nya la turhi anil amali nya ulah ngengke anjeun anil amali tina amal lamun aya urang boga naon ngaran teh niat aya kahadean buru-buru gitu nya cangcang buru-buru ulah dingkengke gitu nya mun teh mah aya kadaharan anu hejo gitu nya jeung onta urang atawa non kuda urang buru-buru cangcang di dinya nya sina barang hakan di dinya da geuningan onta atawa kuda mah gitu nya boro bujeng di titah non ngaranna teh nya gawe titah dahar ge kan ari teu diarahkeun mah
di dieu sih teh barang dahar gitu nya keukeuh we mabrang tadi non ngaranna tadi cangcang tamandakannya di Islam aya cek paribasana nya non iqrarun bil lisan nya wa tasdikun bil qalbi nyangcangna ku lisan nya benerkeun ku hate. Nah, gitu maksudna mah kitu mencarangangan mah gitu nya diarahkeun ku urang namanya dicangcang nya ditambangan diikrarkeun ku lisan terus akhirnya dipageuhan wa tasdikul bil qalbi nya sarua jeung nyangredkeun eta nya hate urang teh misalna kitu nya ulah dicangcang ditambangan tapi tasdikul qalbi henteu dipageuhkeun henteu gitu nya otomatis mah berangkena nya tambang hari teu dicangcang nya jadi panyangcangna naon tasdikul qalbi nya tadi kan gitunya dina rukun syahadat teh aya 4 hiji netepkeun zat Allah 2 netepkeun sifatna Allah katilu netepkeun padamelan Allah gitu netepkeun kana kabeneranana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta sakitu ge lumayan nya pemanasan teh nya cek saha ieu teh cek Syekh Abu Nasrin nya jadi bahasana kos kitu mun bahasa Sunda mah nya ya nafsi la turhi anil amali ulah ngangke-ngangke anjeun kana amal tina amal nya pil birri wal adli pil birri dina kahadean nya mende mah aya urang niat kahadean berarti eta teh ruh urang teh keur aktif nya keur aktif nya akun urang keur aktif ruh urang keur aktif nya keur interaksi gitu sok luluskeun ku urang kitu nya kulisan urang jeung ku hate urang ya kita ku cara tadi awak mana itu lah sok ngengke kana mah dina kahadean sok ayeuna yuk urang salat yuk ayeuna urang ngaji teh keukeuh nya teh mah keukeuh si awak mah kawas kuda kawas onta embung di bawah kahadean teu betah nya kaos awak kaos urang dina ngaji kaos urang dina salat gitu yang buru-buru anggeus bae nya teu beda jauh kawas onta atawa kuda anu keur dicangcang hayang buru-buru aya nu hayang buru-buru lepas nya gitu wal adli jeung dina kaadilan naon disebut adil udlah nya tina termasuk salah siji udlah teh mencarita namanya udlah teh nya ngajaga maruah nya ngabersihan anu ngaranna teh ngurangan atawa ngeureunnan dosa-dosa leutik nya terus nyingkahan dosa-dosa gede tadi disebutna udlah atawa adil disebut adil gitu kahiji ngajaga maruah urang sebagai manusia nya sebagai jelema atau sebagai lelaki nya hade anu di hadapan munggu Allah anu diajarkeun ku Kanjeng Rasulullah kumaha cara ngajaga-jagana kahormatan nya ngajaga nama nya eta kan muruah disebutna adil ya non ngaranna teh nyingkahan kana kapasekan nya sabisa-bisa eta disebutna adil kadua ngeureunnan nya nungtut ngeureunnan kana dosa-dosa leutik rada ditebeukikeun gitu dosa leutik teh nu katiluna ngeureunnan urang dosa gede nya ngajaga urang dosa gede teh itu disebutna adil jadi adil teh tilu rupa teh kitu nya hiji non ngajaga kapasekan ngajaga muruah tina kapasekan maksudnya jadi dikendalikan diri urang teh supaya ulah pasek nya dijaga kehormatan urang gitu nya ku carana urang make baju pakaian jadi ngajaga maruah teh
jaga maruah urang sebagai muslim kumaha kitu nya ulah non nepikeun ka berpakaian anu mantak timbul jadi dosa seperti non ngaran teh henteu nutupan aurat eta ngajaga murah. Jadi intina mah urang make pakaian teh supaya urang ngajaga muruah urang sebagai jelema nya kawajiban mah urang teh non satrul aurah nya satrul aurah wajib nutupan aurah. Eta termasuk salah sahijina non ngajaga muruah tina kapasekan. Terus ngabersihan ngeureunnan dosa-dosa leutik nya termasuk dosa oge gede dosa gede gitu nya. Eta kan hate urang nya si awak teh kudu diarahkeun tina ngajaga muruah ngeureunnan ngaran teh ngeureunnan nuntutan supaya teu beuki kitu nya ngeureuyeuh supaya ulah ngeureuyeuh kana dosa leutik jeung ngeureunnan dosa-dosa gede. Dididik si ruh urang kana awak urang nya najan hese nya mantak disebut lagi mujahid kan nya urang disebutna teh matlub non talib nya jalma anu eukeur terus memperjuangkeun diri disebutna mujahid fisabilillah ya mujahid fisabilillah teh gitu. Jadi non merangan hawa nafsu sorangan ya merangan hawa nafsu sorangan anu urang kudu diarahkeun si awak urang nuturkeun kana hukum syara. Nah, itu sebenarnya adil nya. Jadi adil teh emang berat nya. Ya, mantakan non pantes pahalana gede. Da berat gitu nya. Urang aya dina adil teh gitu. Aya dina udlah teh malahanan dina ruku dan dina pernikahan mah jadi syarat teh udlah teh saksi kudu udlah nya wali oge kudu udlah wali saksi nya teu udlah termasuk pangantena teu sah berat-berateun nya berat-beratna hukum kitu nya dina udlah nya gitu nya lamun ditelusuri mah. Jadi sok ngamayangkeun kana dosa leutik pase keneh. Mantak berat gitu nya. Lamun urang ningali ka dinya mah kana persyaratan nya. Ya teman matak diasupkeun kana persyaratan jadi wali, jadi saksi teh termasuk kudu lah. Ya. Mantak tong sembarangan urang gitu nya. Lamun dititah jadi saksi, saksi teh emang berat. Berat namah dina naon dina ieu tah dina wadlahna. Ari nyebutkeun sah nama gampang nya tapi sesuai teu nya eujeung awak urang nya kabatur bisa ngesahkeun awak urang loba mah berang kena bakal nyilakakeun kasorangan gitu nya. Entakan aya istighfar heula nya lamun teh urang rek nyaksian sesuatu lain nyaksian kawin wae disaksi teh loba ya. Najan urang teu diangkat jadi saksi misalkan tapi urang nyaksian kitu nya ngahadiran termasuk salah sahiji bil birri wal adli wal ihsan. Nah ihsan kahadean ya termasuk salah sahiji gambaran si Nunu tadi ana WA cek babaturanna cenah gajina 7 juta 9 juta borongan maksudnya di itu gawena naon sih nyata kumis sawit biasa ngalaan bor muat bongkar mungkin muat aja sawit muat sawit naik-naikin ke mobil di isuk nepi ka sore gitu. Berapa kayak gue? Namanya
lumayan berat izin 50 80 Naon beratnya naon sawit hmm. dipanggul Hmm. sabaraha setengah kintal Setengah kintal lah ya. nya bil birri wal adli wal ihsani jadi termasuk ihsan ya, ihsan oge naon ieu Kawan hah teuing naon. nya ini di mana sih Itu dia tadi. Nah, ihsan termasuk oge dina kahalusan ya. Jadi setiap kahadean adalah ihsan. Jadi awak urang dididik, diajak komunikasi terus diwarapi mahalin tetap dina dina tempat kahadean. Wa kullu di amalin jeung ari saban-saban jalma anu boga amal fil khairi amal alus alias dina kalusan mugtabitun ya jadi hobar tina lapad kullu di amal eta anu ngarep-ngarep wa pi balain jeung eta tetep dina balai wasumin jeung dina kagorengan kuluzi kasalin ari sakabeh jalma anu ngabogaan kakedulan nya. Jadi pikeun jalma anu ngabogaan amal dina kahadean mah tong salempang tong hariwang. Mugtabitun eta teh. Nu ngarep-ngarep di Arab-Arab nya dijadi harapan. Beda jeung sabalikna wapi balain wasumin eta tetep dina balai jeung kagorengan pikeun jalma-jalma nu ngebluk nya. Yang ngebluk lawan arahkeun na beunang mantak salagi urang aya dina anu di amal fil khair mugtabitun aya jadi harapan aya harap-harapkeun aya ladang buah hasil entak Kanjeng Rasul ngajamin oge nya pi tolabil ilmi ka jalma nu nyiar ilmu pokona mah rizkina nya saya dina jaminan pidi mati Rasulillah nya saya dina jaminan Kanjeng Rasulullah SAW nya sedangkan geus dijamin ku Kanjeng Rasulullah SAW eta geus jadi panangtu anu masihana Kanjeng Rasul ting anu bersifat rizki lahir atanapi batin nya rezeki lahir mah meureunnan samodel non kadaharan pakaian rezeki cek paribasana anu cek urang mah babari kitu nya aya oge rezeki batin namun rezeki batin mah teu katembong dina lahiriah mah ngan cuman bibitna tawakal bibitna syukur nya bibitna ridho araya dina awakna teh nya bibitna sifat-sifat mahmudah teh araya bibit tawakal aya bibit syukur aya anu batur mah kadang-kadang teu dibere rizki eta teh kitu nya rizki taukil teh rizki sabar jeung syukur teh nya nikmatna syukur nikmatna sabar teh teu dibere nya sok bedakeun urang nya jeung model Nabi Ayub kan dibere geuringnya Nabi Ayub mah alhamdulillah nya bati meureun mantak nyebut muji syukur oge nikmatnya anu urang mah teu katingali nikmat naon anu ku jalma saleh eta anu bersifat lahir nya nu katingali ku urang mah mantakan wa kullu di amalin fil khairi muktabitun mah
cek paribasa nama eta mah ngarekomendasikeun ge ti Kangjeng Rasul nya. Jadi urang mah ngieun kahadean beh keun weh nya anu nangtukeun mah kitu nya Kangjeng Rasul sallallahu nya. Ting nek nu dibere rezeki anu belah mana nya, nek ting rezeki lahirna atawa rezeki batinna nya. Sabab benten-benten kualitasnya kualitasna mende mah mencara dina sesuatu produk mah gitu. Aya nu gampang kan direkomendasikeun teh nya non ngaran teh disebutna teh jadi aya wadah teh aya oge anu sulit teh saya direkomendasikeun teh nya. Gitu. Jadi eta mah nu nangtoskeunna Kangjeng Rasul Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Wa pibalain wasumin ngan urang sing jadi perhatian atau sing jadi waspada eta tetep balai jeung kagorengan mah eta di jalma anu aya dina eta sifat jalma teh sabalikna kebluk nya. Salat ge hese nya, ngaji ge hese teh kaslin pibalain sumin teh nya. Aya dina balai teu ngeunah we ruh urang teh lamun urang non ngaran teh ngarasakeun ayana ruh mah. Lamun urang bersih tina dosa mah bakal ngarasakeun teh nya. Teu ngeunahna urang aya dina kakedulan, teu ngeunahna urang aya dina kagorengan. Nya bakal karasa eta teh berkahna lamun urang bersih tina dosa nya. Ciri magfur nya, ciri jelema nu magfur bisa ngarasakeun teu ngeunahna urang teu dina kataatan. Berarti jelema eta teh keur aya dina kanyaahna Allah. Da lamun eueuh dina kanyaah Allah mah teu dijaring gitu nya. Teu dijaring dina kanyaah Allah. Moal ieu ngarasakeun nya non ngaranna teh kategenahan ayana dina maksiat. Biasa we maksiat gitu. Teu ngarasa aya sieun kitu nya, teu ngarasa teu ngeunah hateuna teh kitu. Dibere aman nyaman we tentrem dina maksiat teh nya. Ta eta teh berarti geus aya dina sabalikna nya. Eueuh non ngaran teh henteu dilirik ku Gusti Allah kasih naudzubillah min dzalik. Lamun dilirik mah ku Gusti Allah ruhaniyahna teh bakal karasaeun teu ngeunah teu nyaman nya cicing teu dina kataatan teh. Nah gitu. Pibalain wasumin kuludi kasalin eta jeung pamanasan we heula nya peuting ayeuna patbet saya naon saya Abu Nasrin subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beda kami miti ada ribu ya kan sakit oge patbet mencara ieu teh mah kitu nya majuna masih kana ieu gigi keneh. Alhamdulillahirabbil alamin.